aing Hendy, pernah aku udah kenal kan aing. Ih, dina pabeungeutana mah asa kenal, lain kabogo si Putri. Ah, bener Mut. Ih, si Putri kuatan amatnya boga kabogoh doang kieu. Aing banget aing kunaon kitu Mut. Aduh, ieu beungeut ajur-ajur teuing mana hareup, mana buri. Astagfirullah, ieu beungeut rata dong panggilesan umum. Ai bagor ya dia Mut, banget aing disaruakeun jeung panggilasan umum. Waduh, dulu si Mut, nyari kanan si Hendy. Oh benar, telekap cowok. Saya ini dicari karena simut. Benar eta. Oh sieuh, aing dik balik ngahalangan bae. Kuari aing kudu bisa ngelupakan simut karena simut geus terkenal di kana aing. Percuma aing udah dikang nu geus teu hayang di kana aing. Ibaratkan pepatah, doang cai jeung minyak teu bisa ngahiji. Hei, kerengan deh pas satep. Doang na senang amat. Semeneng sembako meureun. Bagi yo. Ih, dararia punggu aing keur sedih. Sedih kunaon deh leucau jamal kebal ga lebaran. Sedih bae nu aya. Sedih kunaon dia nanti bisa pulang kampung. Aing lain sedih lain kudu bisa pulang kampung. Aing sedih mikiran nasib aing kieu-kieu teuing. Kunaon kitu nasib dia. Naon gara-gara putus jeung si Mut dia nya? Puguh heuh kapikiran bae aing. Geus ulah dipikiran bikang loba keneh. Hoyong geus ulah dipikiran, bikang loba keneh, dia kan lalaki. Terus aing kudu kumaha dak? Mending neangan deui cuk aing. Oh, jan akur cik aing menengan deui. Ih, dararia gampangkeun hirupna. Puguh hares nengan bikang jeung pi benereun mah. Oh sih kadinya nama. Win, ngomong-ngomong, dia geus meuli baju lebaran can. Oh, Win dia geus kabeli teu can, jeung teu can ieu. Boro-boro jeung meuli baju lebaran, geus bisa dahar bae kuaring syukur aing. Terus dia mau meuli baju lebaran. Jika nama moal aing mah, kan darga nyaho dengan duit euy kuaring hese. Oh, Win harus saya nengan duit keur musim paila kieu lah. Aing ge teu kapikiran meuli baju lebaran mah. Aing mah kuari nu penting mah bisa mitrah bae geus syukur bae aing mah. Nya eta anu penting nama kudu mitra. Nya ulak-ulakan urang nu gawe bae ge loba nu di PHK kuari. Pasti loba nu dipikiran beli baju teh ya, mitras teh ya. Lain bae, pengangguran di mana-mana, pangabutuh loba, penghasilan teu boga. Nya gara-gara usim kieu ulakan urang jelema teu gablek, anu gablek ge nganglu. Atuh nya gawe-gawe naon kuari mah, harga sembako mahal jualan teu boga. Nya hirup urang teh kuari kudu diuji ku Nu Maha Kuasa. Atuh nya penghasilan petani nya geus mah murah, hese di ngajualna. Kebutuhan loba, harga sebangko ngamahalan. Pengangguran di ditu lajuna mah pasrah bae urang. Bener dak kudu pasrah bae urang, balik moal ngiriman moal, nu penting pada sehat bae kabehan. Cocok Win. Kan hayu nyanyi. Atuh hayu, kita nyanyi gitaran ya. Ayo siap. Puasa mah moal kebal anggeus, baju lebaran tacan kabeli. Boro-boro hayang mahugi kana nyai. Pagawean geus teu boga akibat di PHK, anak pamajikan loba pamenta mun bisa ukur ngusap dada. Waduh, dia nyanyi tengah radik amat. Artinya aja yang teu ngarti ye. Pan teu nyanyi, pan teu ngarti, yang geus lagan di dibilih. Ah, aing udah ngarepan. Ayo. Geus 5 bulan kuring bobogohan jeung manehna tapi sacan bebenangan entah ukur ngan diuk dina launa. Kumaha tadi dia bisa nyanyi teu? Aing poho lirik lah dia mah. Waduh. Dia mah nih padang kain dulu tuh. Oh itu padang kain. Hai urang lagaan. Iya aku siap. Mang tadi yuk. Nande ngeureun kaon nandek mareli. Lenek meuli kami menikah hutang ya.
Kira aku dararian nek karena hutang. Dasar makanya naik can laku. Sarua be mang. Di utang yang dibeli ge, nu penting laku. Sarwati mana nak? Oh, ya mamang sarua bae di utang yang dibeli ge. Sarwati mana nak? Atuh sarua be mang. Yo, kami nek nanya, perbedaan dijual jeung di utang naon? Atuh beda lah dijual jeung di hutang mah. Kami mah henteu mang sarua bae. Sarwana di mana? Ya, mang. Ari dijual dibayarna kunaon? Ku duit. Ari dihutang Sarobay ku duit. terus mang dihutang jeung dibayar langsung sarua teu mang. Teu sarua lah. Atuh sarua lah mang, kan mun dihutang dibayar ku duit. Mun dibayar cash sarua bae ku duit. Heuh nya bener sarua bae. Terus mamang kudu kumaha? Mamang kudu loba nanya perbedaan dijual jeung dihutang naon. Heuh nya. Nya geus mamang dek nanya kana nu lain. Heuh geus rek ditu lempang mang. Mang ulah poho kanu nanya kudu dibayar THR. Terus lamun aya nu meuli dibere THR ulah. Ulah dibere mang nu meuli mah kan buka duit. Bener mang nu meuli mah ulah dibere THR. Nu nanya bae nu diberena. Heuh nya. Terus contohna nu kumaha mamang dibere THR? Ya doang kami mang anu loba nanya kudu dibere THR. Nya geus kayak jadi suku mamang dibere THR. Oke mang, ditunggu jagi sok. Dasar tukang kain tampang begal tapi beungeut ditahin. Nih cocok. Kamari aing keterlaluan teh nya kana si Darwin jeung kana si budak pake pura-pura teu kenal sagala. Moal endah lah aing kudu minta maaf kana si Darwin goreng-goreng ge eta pernah jadi kapukuh aing. Cobalah nek ditelepon si Darwin. Aduh, bisa nu nelponnya. Angkat Win, bawa menu lagi hutang. Oh Win, coba dulu angkat. Bawa menu lagi hutang jadi am tuh ke kabogo. Dak nu nelpon si Mut, kayak aing ngangkat telepon heula. Halo Mut, tumben dia nelpon aing. Ugu mah aing nu diomongkeun masalah kamari. Oh, masalah kamari. Emang kunaon? Kayak bae langsung ngomong bae bilih. Kadi bae ka simpangan, ai budak. Nya Mut kadinya tungguan. Nya ku yang ditungguan. Win, ayeuna si Mut nelpon. Nyaho, cenah maneh ka dieu kiwari. Sigana mana ngajak balikan dia tawin kan dia. Aing mah geus teu ngarep deui balikan jeung si Mut. Kunaon Win, jodoh mah teu kituan. Win, buang ngajak balikan. Tapi teh ngajak balikan gitu kuna naon. Kamayangan ya Allah balikan. Ih, mendarar ya ngadukung na uno aren dah. Darwin, Mut. Yang geus Win, aing rek leumpang geus si Mut na gaya. Ah, geus mah jaga malah buru itu. Darwin, kumaha kabarna? Mut. Penyimpi aing datangkeun ku Mut. Teu ngimpi Win. Moal endah lah aing kudu minta kana si Minta maaf karena si Darwin. Atunya gawe-gawe naon ku ari mah. Sembako mahal. Jualin. Ulah kan urang usim kieu mah jelema teh gablek. Jelema Nya eta anu dikudu. Hoyo geus ulah dipikiran dia mah. Kelain. Aduh, cuci.